Mimiti maneh daek narimakeun kaayaan urang. Urang bungah kacida dina waktu eta. Lantaran awewe anu dipikaresep geus jadi kabogoh urang. Beki dieu ku urang di jalanan sakabehna. Urang daek nganter ka ditu ka dieu, papanasan, hujanan, dina da ngaranna berjuang. Tapi naha beki dieu maneh beki beda. Jiga rasanya maneh ka urang geus kurang. Urang apal maneh keur sibuk jeung masa depan. Sebenarnya urang ge teu nyaram maneh kukumaha nu penting bisa bagi waktuna. Tapi naha maneh jol-jol nyieun kaputusan rek fokus heula kuliah. Terus mutuskeun sabelah pihak. Sebenarnya urang teu narima maneh nyieun keputusan eta. Tapi nya kumaha deui ari maneh maksa. Teu lila ti putus hubungan, urang teu kahaja nempo status IG maneh pas poe eta teh malam minggu. Terus urang kainget ti heula maneh pernah ngomong, rek fokus heula kuliah jang masa depan maneh. Tapi naha maneh kalah ulin jeung batur. Mun apa rek kitu mah geus we tiba heula teh. Tolak rasa urang ka maneh teh daripada nyerikeun hate urang di tengah jalan. Padahal urang teh rek serius waktu eta teh. Rek bener-bener digawe jang neangan modal. Tapi maneh kalah ka kikituan jiga bagong. Nu teu ngeunahna mah bisa-bisana maneh ulin jeung batur, padahal cek maneh rek fokus heula jang masa depan. Tapi sia kakah bebagongan gitu. Membagongkan pokona mah.